Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta simkuring Dewi Kaniawati. Simkuring salah sawios guru bahasa Sunda nu aya di SMA Negeri 1 Cikatomas. Simkuring oge salaku mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 4 di Universitas Pendidikan Indonesia Program Studi Bahasa Sunda. Simkuring bade ngapresentasikan video peer-teaching anu parantos lumangsung salami 30 menit minangka aplikasi dina perancangan pembelajaran anu ngawengku rencana perancangan pembelajaran, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD sareng instrumen evaluasi. Wilujeng nyakseni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sadayana barudak? Alhamdulillah, Ibu. luar biasa. Mulihna Ibu. Ya, Mang. Alhamdulillah, luar biasa Allah Akbar sehatnya. Sae pisan. Supados langkung ditang tayungan ku Gusti Allah dinya urang dina pangajaran dinten ayeuna hayu urang ngadoa heula. Ngadoana tiasa teu maoskeun Robi Sohli Sodri tah eta tiasa. Biasa, Bu. Tiasa hayu urang gantangkeun sasarengannya. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi Sohli Sodri. Ya, Alhamdulillah. Badaknya pada semangat deui saracan lebet karena pangajaran hayu urang ngagalantangkeun lagu Indonesia Raya sasarengan. Tapi kedah aya anu mingpin tah kanggo ngadirijana di payun. Kinten-kinten bade saha cobi? Istri Bu, pantas lah. Mangga, sok Neng Dini ka payun Neng Dini. Sok mangga. Ya, Bu. Di pasihan contoh sora heula atuh ame rada saragap sadayana. Ibu punten bios langsung wae gitu. Mohon atuh hayu atuh urang langsung wae cenah sasarangan sadayananya. Mohon hayu rancang Neng sadaya. Lina hayu saragap Neng Lina, Neng Atik sadayana saragap. Siap, Ibu. Mohon. Mangga Neng Dini kawitan. Hayu rancang sadaya urang ngalangkeun Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Tuh. Indonesia dari padu ibu Indonesia bangsa dan tanah untuk Indonesia Indonesia merdeka yang Indonesia raya merdeka Indonesia raya Indonesia raya merdeka Atuh nuhun Neng Dini atas mimpin lagu Indonesia Raya. Atau saya nu ngagantangkeun tadinya sahanya. Ade kunaonnya ada tadi kata wis ngagantangkeun tiasa tuh lagu Indonesia Raya. Ya, saya Ibu. Oh mohon. Kunaon si gana kirang semangat ya, kirang semangat. Semangat tak?
Semangat, Bu. Semangat. Bu, ada yang isina. Semangat, aku udah semangat. Kapan diajar bahasa Sunda mau kada semangatnya? Leres. Siap. Siap, Bu. 18 urang kedah aya dina kaayaan sumangat. Ulah hilap tah protokol kesehatanana dianggonya. Si Ganeng Eri saraga pisan tinggal itu nganggo masker. Kumaha ka sakolana nyarendak masker? Nyandak Bu, emang bantun, Hilap, Bu. ngabantun, Bintang. ngabantun mun teu dianggo. Sanitizernya ulah hilap di kandaknya. Dos urang Beresakan, Ibu. biasa nuhun alhamdulillah. Ados urang teh tiasa gaduh lengkah alit kitu nya dina mayeunan Covid-19 ieu teh tiasa diperangan ku urang ame urang sadena aya dina kaayaan sehat. Itu beres kitu. Beres, Bu. Betul. Nuhun. Tah, minggon kamari teh urang teh diajar naon geuningan? Manawi aya nu emot teh Naon hilap Ibu teh kemarin teh. hilap deui. Minggon kamari Hilap teh. PTS Ibu, PTS. Ibu nggak perlu PTS. Oh, muhun ulah kamari teh siang soal. Maknya mani hilap kapanan minggon kamari teh urang teh diajar ngeunaan sajak. Tah anapun minggon kamari pami hilap deui ku ibu diemutan. Anu diguar ku urang teh perkara eusi sajak. Tah kanggo minggon ayeuna masih kena aya patalina sareng sajak. Nanging anu bade diguarna ngeunaan strukturna. Alatan dina karya sastra mah osok miboga nu disebut unsur struktur. Aya nu terang teu unsur struktur sajak naon we? Henteu, Bu. Henteu Bu. Mohon atuh. Anu ekstrinsik itu Bu sanes. Alah, maknya kapalih dinya kayak orang luar Oh, sasarannya. Tawis Sing jero, Ibu, sing jero. sastra sanesna. Nah, tapi satu acana pada sumangat ibu bade share screen heula ka hidep ninggalikeun contoh saja. Engke urang bacakeun kasarengannya. Pas sae-sae macananya pada semangat diajar ngeunaan materi sajakna. Tinggal heula nya share screen-na. Tos katingali. Tos Bu. Loading, Ah, Ibu. mohon. Iya aya salah sawios contoh sajak kenging Kang Yayat Hendayana anu judulna samemeh Sare. sare. Sangga urang aos sasarengan, tapi ibu hoyongna hidup sadaya maca bedasnya. Judulna dikawitannya ku ibu di etangan dugi katilu kayak urang galantangkeun sasarengan. 1, 2, 3, mangga baca. Samemeh Samemeh sare. Uya Tak Bandung. Wilujeng Wengi Kota Bandung. Wilujeng Wengi Peting kuring rare. kuring sare Antaran tiberang Tiberang gahan Kumanget gawe mahan gawe. garapan candek renggi. Kemerdekaan. Nyaeta kemerdekaan sabangsa kuring. Tangkan Sangkan lepas tina jajahan kejo sapiri. Itu Ibu. Wilujeng Wengi Kota Bandung. Wilujeng Wengi Hejo. Kota Bandung. Wilujeng Wengi. Pakai letik sate. Da anjing. Teu salah. Wilujeng Wengi Kota Bandung. Wilujeng Wengi. Hejo kuring arang kanca tong dipanggih da anjeun teu salah teuing. Wilujeng Wengi. Nu salah mah mangasina loba keneh nu api-api teu nya. Nu kumaha ari
sugema sarerea. Sangkan sukan Wilujeng wengi kota Bandung wilujeng wengi. Peuting ieu kuring rek tibrasare. Sugan bae bakal datang hadiah ngimpi. Dah. Etanya contoh sajak anu dume kinten-kinten ku hidup ka hartos teu ngeunaan struktur hanya eta sajak nu ku ibu neme ditingalikeun ka hidup. Kemerdekaan mohon Bu. Kumaha eta naon struktur cobi naon wae kinten-kinten atuh tema na we ngeunaan naon cobi tema Kemerdekaan Bu asana Bu. Tema kemerdekaan. naan kahirupan Bu. Naan kahirupan. kumaha Temana cinta tanah air, Bu. cinta tanah air nu sanesna kumaha temana naon cenah Bu ieu teh alif teuing Bu tiasa diagengan teu Bu. enggak orang agengan kinten-kinten cobi tina pada kahiji katawis panginten tidinya nya temana naon cobi Naan kayaan Kota Bandung. Kehirupan di Kota Bandung sanes. ya pikeun ngawaler kakalekan hidup urang tingali heula ieu dieu ngeunaan guaran unsur struktur sajaknya anu bade ku ibu ditingalikeun ka hidup dina video. Nanging ieu teh ibu teh bade nyuhunkeun dihapunten bilih editan video ibu kirang saluyu sareng hidup kitunya margi ibu teh rada kawatesanan keneh perkawis IT engke ibu hoyong diajar sasarangan sareng hidup da ibu yakin hidup sadaya kantenan kaum milenial mah melek pisan kana digital teh nya. Mohon Bu. Diantos sakedap nuju loading. Aya? Aya Bu. Aya, Bu. Aya Bu. Harti struktur jeung rupa-rupa saja. Tujuan pengajaran melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik berbasis TPACK dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Peserta didik mengamati contoh teks saja melalui PowerPoint. Diharapkan mampu menganalisis struktur teks saja dan mampu menemukan struktur teks saja dengan cepat dan tepat. Wangenan saja. Nurutkeun Iskandar Wasit sajak mangrupa salah sahiji wangun karya sastra Sunda wangun puisi dina warna anyar nu gelar jeung sumubar dina wangun tulisan. Sajak teh salah sahiji wanda puisi atau wangun ugeran anu teu katika uger ku patokan dina wangunan. Kulantaran kitu
Dina mangsa mimiti gelarna sok disebut sajak bebas. Nurutkeun ai prosidi istilah sajak dina sastra Sunda boga harti anu khusus nyaeta minangka wong puisi anu lain dangding. Hal ieu aya patalina dina mimiti populerna eta wangun dina basa Sunda ngaruh dina kamekaran sastra jeung bahasa Indonesia. Nurutkeun Kamus Umum Basa Sunda, kecap sajak teh asalna dina basa Malayu. Nu hartina guguritan sarupaning sair, tapi sapadana tematok opat. Iya. Cindekna, sajak teh nyaeta salah sahiji karya sastra Sunda anu direka dina wangun basa ugeran puisi. Sanajan ditulis dina wangun ugeran, tetela sajak mah tepati kauger ku patokan-patokan, jumlah engang saban pada lisan, jeung jumlah pada lisan dina saban pada saperti dina pupuh atawa sisindiran. Unsur struktur sajak ngawengku adegan lahir jeung adegan batin. Adegan lahir. Diksi atawa pilihan kecap. Diksi mangrupa salah sahiji unsur anu penting dina sajak. Sajak anu alus teh gumantung kana kecap-kecap anu dipake ku panyanjapna. Biasana sok kapanggih kecap-kecap anu geus langka dipake atawa arhaik tuluy dipake nuliskeun sajak. Upamana wae kecap sedih sok diganti ku kecap tunggara. Imaji atawa citraan. Imaji atawa citraan teh nyaeta pangaruh kecap kana maca sajak. Biasa nama aya patalina jeung naon anu karasa katempo jeung kadine kudu maca dina kecap-kecap anu aya dina sajak. Kecap nyata atawa konkret. Kecap nyata mangrupa pilihan kecap anu ngawakilan wujud hiji perkara sacara nyata sampun eta perkara teh teu abstrak deui. Gaya basa atawa matjas. Gaya basa atawa matjas dina sajak teh bisa ngabalukarkeun ayeuna harti konotatif. Gaya basa dina sajak bisa nimbulkeun harti anu beunghar kana eusi sajak. Ritme, rima atawa purwakanti. Ritme, rima atawa purwakanti nyaeta padeukna suara kecap boh dimimiti di tengah atawa ditunggu angkara kalimat. Milik kana pernahna purwakanti teh bisa ngarendeng dina sakalimat atawa sapada lisan. Bisa oge naruntuy dina antara pada lisan. Adegan batin. Tema teh pokok pikiran anu aya dina sajak. Tema teh gagasan pokok nu ditepikeun nyajak anu maca. Hiji puisi kudu ngabogaan makna. Boh makna tiap kecap, tiap pada, jeung tiap pada lisan. Tema dina sajak rupa aya tema keagamaan, kamanusiaan, cinta, kalemah cai, jeung saterusna. Rasa nyaeta sikep penyair ngeunaan pokok persoalan anu aya dina jero puisi. Rasa teh ngajiwaan eusi panyajak. Ngebrehkeun rasa biasana tatalina jeung kasangkutan sosial jeung psikologi penyair. Misalna kasangkutan atikan, agama, jenis kelamin, kelas sosial, kalungguhan, umur, pengalaman sosiologis jeung psikologis oge pengetahuan. Rasa nyaeta sikep penyair
Tah dugi kadinya kinten-kinten kahartos teu atanapi aya nu bade ditaroskeun. Hari kecap nyata teh naon Bu? Kecap nyata konkret teh naon Bu? Kecap nyata aya nu uninga teu satacan ku Ibu Diwaler. Cebi aya nu uninga naon nu disebat kecap nyata? Kecap saujratna kitu Bu sanes harti konotatif. Aya nu sanes nu tiasa ngawaler? Kecap makna kamus Bu atanapi kumaha? Leres Bu. Nu sanes cebi. Aya nu sanes deui cebi. Di dieu pami misalnya teu aya dina tiasa ngawaler, ku Ibu bade ditingalikeun contoh dina nganalisis unsur struktur sajak khususna adegan lahir sareng adegan batin ke urang katawis di dinya kumaha nu disebat kecap nyata nya. Tiasa ditingali heula sakedap. Ibu bade nge-share screen. Pados hidup tiasa ngabentenkeun naon kecap nyata sareng sanes ngabentenkeun hartos dina kecap nyata eta nyalira. Kitu maksud Ibu teh. Nah, iya oge sakantenan kanggo engke hidup ngeusian kanggo LKPD nya. Jadi kirang langkung engke ngeusianana sapertos kieu. Terus aya share screen-na? Aya Bu. Aya Bu. Mohon. Aya salah sawios contoh sajak di dia anu parantos dianalisis ku Ibu dina adegan lahir sareng adegan batinna. Ta salah sawios sajak karya Abdullah Mustofa anu judulna Jalan Kalembang. Atawis ku hidup di dia rumpakanna siga kumaha dina pada kahiji aya kalimah mipir-mipir pasir teu burung nepi ka Lembang. Halimun anu ngalayang, sapi-sapi anu tingrim nyaratuan di tegalan, jeung tangkal-tangkal pinus, jungjunan, teuing ku herang, caina empang. Tah, tina contoh eta, ku Ibu parantos nyobian di analisis. Analisisna sapertos kieu, langsung wae tadi kana kecap nyatanya anu ditaroskeun. Kecap nyata anu katembong dina sajak Jalan Kalembang teh nyaeta rumpaka nyaratuan di tegalan nembongkeun kaayaan sapi nu keur dahar di eta tegalan. Jadi cindek nama anu teu ngandung harti konotatif. Jadi saujratna anu katingali gitu. Ari kecap nyata teh nya. Benten sareng gaya basa, misalkan ari gaya basa mah aya nu disebut majas personifikasi. Jadi majas personifikasi nate di dinya teh katingalina teh angin anu leuleuy. Kan moal mungkinnya ari nu disebut kecap angin kadituna leuleuy gitu. Kan eta teh perumpamaan kecap sanes anu butuh usaha kur urang gitu pikeun ngahartikeun eta kecap teh butuh usaha saja. Contohna misalnya urang maham kana naon anu disebut gaya basa, maham naon kana anu disebut personifikasi. Terus urang oge dina ngahartikeunana butuh maham kana anu disebut bahasa serapan atanapi kandaga-kandaga kecap anu nyamuni gitunya. Benten sareng kecap nyata, ari kecap nyata mah saujratna katembong katingali. Jadi upami misalnya dina kalimahna aya kecap tegalan, oh berarti memang tegalan saujratna gitu. Sanes tegalan dina hartos sanes. Benten sareng gaya bahasa. Gitu. Neng Ipit kumaha kinten-kinten. Jadi kabalikanna ti gaya bahasanya punya anu nya gitu lah. Banyak artis-artis. Jadi memang kan ari nu namina sajak mah karya sastra anu saur Ibu mah katawisna uniknya disebut unik teh di dinya tiasa diulik rumpakanana teh aya nu nyamuni, aya nu nemrak gitu nya. Janten memang ebrehan hate pangarang teh katingali gitu di dinya teh. Hoyong ningalikeun saujratna tiasa, hoyong nyamunikeun kana rarasaan dina sajakna tiasa gitu nya. Nu matak dina sajak mah aya nu disebut adegan lahir, aya nu disebut oge adegan batin nya leuyeus sareng padaran anu ku Ibu tadi ditingalikeun dina video. Sapertos kitu.
kumaha atau sugema pamita acan sugema tiasa ditinggali dinya dina sumber pengajaran, dina buku atau napi dina online, dina Google sareng sanes kanten. Gitu. Tau pami eta aya di nu ditaroskeun, ibu di dieu hoyong maparin hidap LKPD. Salaras nama LKPD-na ku ibu parantos di-share dina Google Classroom, tiasa dibuka ku hidap si LKPD-na. Ta eta LKPD teh eusina hidap kedah maluruh sanes maluruh nganalisis ngeunaan unsur struktur anu parantos dipadarna medina video. Ta tingali terus kabuka dina Google Classroom-na. Atas, Bu. Ya, kan luyu sareng IPK nya. Atas, Bu. Mohon. Luyu sareng IPK na teh kedah menganalisis struktur teks sajak sareng menemukan struktur teks sajak. Nah, ieu pituduh nanya cu bager kasep tingali pituduh sareng saji sajak di handap, analisis unsur strukturna, terus ke diskusikan sareng presentasikan karya rancangan. Nya, hasilna ku hidap upload di lewat ngaliwatan Google Classroom. Anapun teks sajakna nu ieu cu bager hidap biasa ditingali dipilih. Bade nu mana sajakna anu bade di analisis ku hidap teh. Nah sajak samemeh sare kenging Kang Yayat Hendayana atanapi sajak kahirupan ma'anah kenging Kang Dodo Edo atanapi sajak 1000 bulan kenging Pak Yus Rusiana. Nah, saya saantos dipilih ku hidap ya. Ku hidap teh analisis di dieu. Analisis untuk strukturna. Nu kahiji analisis diksina siga kumaha, imajina, kacap nyatana, gaya basana, purwakantina. Lajeng dina adegan batina, ku hidap analisis jejerna, wirahmana, rasana, sareng amanatna. Nah, contoh analisisna, ku ibu tadi ditingalikeun ka hidap. Prioge ditingalikeun deui teh ka hidap, kinten-kinten. Iya, sekedah, Bu. Ada we, apa? Atau tapi ini contoh analisisna ku ibu di-share oge dina Google Classroom-nya pados tiasa janten contoh kanggo hidap dina nganalisisna. Itu punya tanya. Mohon Ibu. Tos ngartos ngerjakeun LKPD-na. Nah, pas eta teh ngerjakeun kumaha urang kan Bu nya. Mohon kumaha urang janten ku hidap teh baca heula, paham heula eusina, nembe ebrehkeun ku hidap ngeusianana sapertos kumaha. Ngan contona kayak ku ibu dipasikeun ka hidap pados teu bingung gitulah nya istilahna. Mohon ka ieu nya kanggo lembar analisisna sapertos kieu. Oke, ngampalkeunana ngalangkungan Google Classroom deui ka ibu. Kitu nya baget. Mohon Ibu. Mohon, Bu. Bu pangilepat kumaha? Terus sawios kan namina ge nuju diajar. Kan kebade didiskusikeun sasarangannya. Siap, Bu. Mohon. Tah panginten upami misalnya hidap tos sargep sadayana tos ngartos sadayana kana materi anu dipedar ku Ibu dinten ayeuna, hayu urang cindekkeun sasarangan. Jadi cindekna nu disebat sajak teh ngagaduhan unsur strukturnya. Aya nu disebat unsur adegan batin, sareng oge adegan naon cenah tadi teh? Lah, Adegan lahir. Lebat kana adegan batin naon we cenah? Rasa sifatnya jak. Adegan Rasa batin. sifatnya jak. Adegan batin. Rasa. Tema, terus Tema, wirahma, rasa, sareng jeung imajinasi. amanah. Amanat salah ya, Bu. Adegan batin mah pami adegan lahir. Nu kahiji. Diksi. Kadua Imajinasi. Imaji. Katilu Simbol kecap nyata. Kaopat aya Daya bahasa. kalima. Purwa pinter sadayana alhamdulillah nya. Anu satu acan ditutup. Ibu pada maparin pancen wayah nanya. Da kada kahon tah tujuan pangajaranana nu mawi pancen kedah di pancena ibu bade ngadistribusikeun si pilihan-pilihan sajak anu mingon payun ku hidap baris dideklamasikeun. Siap sadayana ngadistribusikeun? Waduh. Siap, Bu.
Siap, atau siap kedah siapnya. Contoh ngadeklamasinya Tapi itu biasa sadayana dibuka di kapayunnya. sadayana Sadayana kapayun, kapayun. kedah giliran sadayana kapayun. Ame sadayana tiasa ngadeklamasikan saja. Nginghilap di bumina latihan, pas saya latihan payunan kaca sewang-sewangannya. Mohon Bu. Mohon, alhamdulillah. Atau hari itu banyak. Satu acan dipungkas, iya kegiatan di tanah ayeuna. Urang ngadu heula sasarangan maoskeun surat Al-Asri. Payung dipimpin ku Jang Ade, semangga Jang Ade dipimpin. Ibu izin abdi mas wonten awan. Atuh maknya izin kan mau surat Al-Asri mah pondok, sok enggak ah. Apaleun kata ibu tuh apaleun. Pura-pura. Kita nganggonan dasar atuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wal asri Alhamdulillah, pintar sadeunanya ngaosna. Ya tuh orang pungkas wae ieu kagiatan di teu ayeuna kumaoskeun alhamdulillah sarangan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan payun sehat-sehat sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Ibu. Waalaikumsalam ibu. Dadah sadayana. Dadah ibu. Dadah Ibu.